Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng tepang deui sareng abdi Sherly Mariani ti kelompok hiji. Bade medarkeun pangajaran basa Sunda kelas 12. Dinten ieu abdi baris medarkeun ngeunaan pedaran tradisi Sunda. Karangan pedaran disebut oge eksposisi, nyaeta karangan anu eusina ngajentrekeun hiji objek. Kumaha prosesna, tujuanana, jeung gunana. Rupa-rupa teknik nu dipake dina nulis karangan pedaran nyaeta hiji. Teknik identifikasi, neangan jeung medar ciri-ciri. 2. Teknik klasifikasi, neangan jeung nyieun papasing. 3. Teknik definisi, neangan jeung mere wangenan. 4. Teknik ilustrasi, neangan jeung mere gambaran. 5. Teknik proses, nyaeta neangan jeung mere gambaran proses. Cara anu biasa dilaksanakeun lamun rek nulis karangan pedaran hiji. Netepkeun pasualan atau perkara nu rek ditulis. 2. Ngumpulkeun bahan atau data eusi pedaran. 3. Mikiran pijuduleun anu matak nyirut kanu maca. 4. Nyusun raraga atawa rangkai karangan. 5. Mekarkeun rangkai karangan nepi ka jadi karangan anu gembleng. 6. Nyarungsum karangan nu geus jadi. Istilah tradisi bahasa Inggris tradition, hartina adat kebiasaan atau tali paranti anu turun-temurun ti karuhun, anu masih dilaksanakeun dina pakumbuhan masyarakat. Tradisi kaasup kana ulikan folklore. Folklore sok disebut tradisi lisan. Aya 3 cara ngamumule tradisi. Hiji, diwariskeun ti kolot ka anakna. 2. Tata lepa, boh lisan, boh tulisan, boh kalakuan. Tradisi Sunda. Contoh tradisi Sunda anu aya di Kuningan nyaeta Serentaun. Upacara adat tradisi Serentaun digelar Senin pagi di halaman pendopo Pasai-Bantri Pancatunggal di Desa Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dalam upacara tradisi ini, ratusan warga dengan mengenakan pakaian adat khas Cigugur Kuningan membawa sejumlah hasil pertanian yang diperoleh dari lahan pertanian mereka di sekitar kaki Gunung Ciremai. Sejumlah kesenian adat ditampilkan dalam gelaran tersebut yang disaksikan oleh sejumlah pejabat dan ribuan warga sekitar. Tampak sejumlah anak-anak yang merupakan sebagian generasi penerus juga ikut dalam tradisi tahunan ini. Hasil alam ini mereka arak dan dibawa ke Paseban. Tradisi ini selalu digelar setiap tahun sebagai wujud rasa syukur atas kekayaan alam yang melimpah yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar. Meski pada tahun ini hasil pertanian mengalami penurunan akibat musim kemarau, namun upacara adat tetap dilaksanakan untuk melindungi nilai-nilai tradisi dan budaya masyarakat Kuningan. Saat-saat kemarau panjang ini sangat mengkhawatirkan. Tapi meskipun begitu, tetap rasa syukur itu digelar. Ya, tetap rasa syukur itu tetap tidak henti-hentinya oleh kita selaku umatnya, kita selaku ciptaannya dipanjatkan atau dimohon kepada Tuhan agar masyarakat Kuningan tetap diberi kesubur makmuran. Ini budaya yang bagus, yang baik untuk dilestarikan. Bahkan saya meminta tentunya provinsi nanti bisa membantu setiap tahunnya untuk pelaksanaan kegiatan ini. Yang berikut saya meminta ini jangan hanya acara untuk seremonial, hanya skup provinsi saja atau mungkin kabupaten. Saya minta ini bisa dipublikasikan oleh teman-teman untuk menjadi destinasi pariwisata, khususnya wisatawan mancanegara ke sini. Dalam tradisi ini juga digelar dengan menumbuk padi secara tradisional oleh ratusan warga. Bahkan, sejumlah tamu pun bisa ikut menumbuk di alat tradisional ini. Acara diakhiri dengan makan nasi kuning bersama yang sudah disediakan oleh pihak penyelenggara adat. Jerry Komara, Kuningan. Contoh nu kadua nyaeta ngaruat bumi anu aya di Kuningan. Contoh tradisi nu lainna, hiji tradisi nyunatan, 2 tradisi reuneuh mundingan, 3 tradisi nenjrak bumi, 4 tradisi puput puster, 5 tradisi hajat laut, 6 tradisi ngalamar, 7 tradisi ngarot, 8 upacara ngalawean, 8 upacara ngalaksa, 10 tradisi musaran. Panginten eta ngeunaan pedaran sareng tradisi. Mangga hayu urang sasarengan ngamumule tradisi nu aya di sabeneran urang. Sangkan generasi urang
Salajengna masih tiasa ngaraoskeun tiasa ngalaksanakeun eta tradisi. Panginten mung sakitu hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.